Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sodakoh jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah jang ka neraka saudara. Santri mah jang ka neraka, santri mah kajun hees bae di kobongna surga. Tuh, siapa teu percaya waduh sagalana. Ye. Atuh geus cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh. Jang ka neraka. Teman-teman santri mah janajan amalna jore pan dikanarakakeun begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi ye utawi geus kieu geus gede peureup ieu naon dia ye kula utawi nang nyieu jurumiah di utawian nah cek malaikat naon sia ieu utawi ieu cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren pindah deui ka lawang nu ieu utawi aya deui bae di dieu terus we unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya jagana ya dijagaan ku utawi iku bae bebe jaga Gusti Allah Gusti ieu ya utawi ikuan lah ka sorgakeun habak tuh ye batak santri wah ujang ka neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atma tabi'in al mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus Sohibul Bait Kiai Suyuti al masyhur Uting nu kusim kuring dimulyakeun oge mudah-mudahan urang sadayana sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu alhamdulillah aya raja terbawah RT raja eta karena panghandap-handapna mudah-mudahan RT ka sorga. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi Jumat ieu urang ku Gusti Allah
parantos dipastikan kumpul di dia di kampung sayur atuh beda saeutik C jeung C atuh satu wajar bae sih dina raraga ngabesuk almarhumah Ibu Murdiah nu anjeunna geus balik ka lembur aslina nu kuari ku urang osok diomong-omong urang teh ngumbara bakal balik ka lembur aslina tah Ibu Murdiah geus balik tinggal ieu nu araya geh bakal barawi nu pantes-pantesna balik nu kolot sedengkeun nu pangkolot-kolotna si eta aduh geus kolot mah asal muriang zaetik asana sales mah bae asana ye nu ieu nu bakal ngadatangkeun ka lembur asli teu doakeun atuh mudah-mudahan ngaji pendek tere dikitu-kitu bae can waktuna batun teu bae sebab atuh nu maot eta nu ngora deui datang ka haji pendi teh kesal sial jeung batur lain geura ka aing can hayangeun lamun urang nyaritakeun tentang balik ka lembur asli atuh resep teresep hayang teu hayang sadar teu sadar bakal bae nu embung-embungan ge bakal bae nu hayang-hayangan atuh komo pokona nu susah nu sugih pejabat rakyat kiai ustad santri petani bakal paraeh kabeh bakal maraot kabeh Masya Allah orang ai inget kadinya mata Kangjeng keur calik menuju calik jeung para sahabat jol bae aya jelema datang Waalaikumsalam kula datang ka dieu coba Tuhan alimni goro ibal ilmi coba abdi pagahan ilmu nu aneh hayang ilmu nu aneh geus kaharti ku Kangjeng teh pasti ilmu nu aneh teh bisa hiber mun ka sumur ngagejeblung teu paeh lamun kabeulem henteu tutung mun dagang hayang untung be ulah cara si eta eta ilmu nu aneh aya jaho ka hate-hate jelema maksudna kan gitu cik Kangjeng Nabi apakah anjeun geus nyaho kana dasar ilmu cik eta lalaki Tuhan aya dasar ilmu naon cik Kangjeng geus jahon can anjeun ka Allah atuh jauh Allah mah nu disembah ku kula geus can dilaksanakeun hak-hakna emang aya hakna naon hak Allah teh nu kudu dilaksanakeun
eta ngaranna dasar ilmu ketuan maksudna hak Allah nu kudu dilaksanakeun teh naon nu kudu dilaksanakeun nyaho teu maneh kapaeh paeh atuh tuh mah sering jajana manggih anu paeh mah nyak si anu paeh tah geus encan mempersiapkeun jang paeh sadar henteu bahwa maneh bakal maot lamun maneh sadar bakal maot kemudian geus ngalaksanakeun jang pibekeleun engke ba'da maot geus jan eta naon teh Gusti nya kos kitu naon Umatak ulah waka nyaritakeun anu aneh-aneh ilmu mah sa Kanjeng Nabi eta beta bekal paeh eta aneh ulah waka jeung hayang sagala bisa hiber ulah kos kitu tah mah Haji Pendi geus leuwih teh Haji Pendi mah mun ditanya isuk poe naon nya mah nyahoan wow jago nya mah tuh nah eta Haji Pendi isuk naon poe naon nyahoan nya mah sebab naon isuk bakal anu nagih nyahoan ilmu gaib teh jagonya eta ya Allah ya Rabbi tah cek Kanjeng Nabi geus ulah nu aneh-aneh geus lamun sadar bakal maot mempersiapkeun jang bakal saenggeus paeh eta termasuk ilmu nu aneh gas bari mau balik cek Kanjeng Nabi laksanakeun heula eta geus dilaksanakeun eta karak balik deui ka dieu nanya deui hayang ilmu naon eta si lalaki langsung balik mingpiung nyaho teu mingpiung urang dieu nyaho ka mingpiung teh atuh nyaho jorong lembur urang dieu aing ge nyaho ti dieu jadi mingpiung mah geus teu nyelek-jelek deui ngaranna mingpiung ngaranna lewosat da geus teh nyelek-nyelek eta ngaranna mingpiung nu kos kitu okos jelema ditolak cinta nah eta mingpiung teh jelek-jelek deui ya percuma nyelek atuh nah eta jelema balik langsung ibadah ka Gusti Allah salat waktu puasa waktu maca Quran mun aya milik sedekah wah getol haju nyana datang deui ka Kangjeng Nabi Tuan alhamdulillah sakumaha kutuan geus dicaritakeun abdi titah ngalaksanakeun persiapan yang maot waduh deuleu tah tarang harideung tah tarang harideung purutan eta Haji Pendi hideung sarua nya ge hideung ngan urut budug sugan teh urut sujud orang urut bisul ya Allah cek Kangjeng Nabi sanajan ibadah getol datang ke hari dentara ngaleuwihan malaikat tapi lamun teh mah teh henteu cahayaan Islamna teu bercahaya eta sacape-capena ibadah ge mun cara pare mah gacung hapa tuh eueuh sia suarajan utek-utekan ibadah tapi teu cahayaan eta gacung hapa eueuh sia Masya Allah kan eueuh naon eueuh naon tah nu mantak urang kuari alhamdulillah kumpul di dieu kabeh agamana akur Islam
sedangkan Allah geus ngajelaskeun inna dina indallahil Islam. Saenyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah agama Islam. Jadi berarti urang di dia kabeh geus aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Jelema anu neangan agama beragama salian Islam moal ditarima di akhirat termasuk kana minal khosirin, rugi na di akhirat disate ke kerecek tak urang makan imal aya nu disate paling ge digejepurkeun. Tuh geus ngerasanya asana aing di kulub itu ngomong teh heula nya. Ya Allah. Tapi urang lamun ngalawudu teh kan sok diduaan tah. Diduaan Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama sok macan teh sia. Sia ge teu ngajawab. Urang lamun ngedeuk Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro. Tuh, Allahumma ij'alil ma'a tahura, he Allah muga ngajadikeun Tuhan Gusti kana ieu cai suci tur nyucikeun. Wal islama nuro, jeung supaya ngajadikeun Islam cahaya. Islamna cahayaan. Aya sahabat daros, Tuhan emang lamun Islam na cahayaan aya beda tuh? Aduh aya cek Kangjeng Nabi. Kumaha teh bedana? Kangjeng Nabi macakeun ayat famayuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yaj'al sadrahu digajadikeun ku Gusti Allah dadana hatena insyirah jembar lapang yashrah sadrahu lil Islam amma yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yashrah sadrahu lil Islam jembar hatena di samping daek narima kana Islam kos urang insyirah jembar cahayaan hatena teh cahayaan cek sahabat teh Tuhan aya nu cahayaan hatena kos kumaha sih engke eta praktek-praktekna pibuktieunaana lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus. Di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh na ieu aya 3 rupa. Nomor kahiji cak Kangjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah. Nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah. Nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia. Tah eta nu kitu cahayaan hatena. Tah balikan deui supaya tenget ye abeh urang cahayaan apa henteu hate urang. Nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah. Resep beta asal aya tongtrong we haju bae diome resep nya resep ngome tongtrong tah sarua jeung ngome tasbih gitu tah ai babacaan mah tilok tasbih di kieu-kieu basa bawa tasbih tuh bener ai babacaan mah tilok babacaan ge ngan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu eta tasbih dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah. Nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah
mampu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener. Nah lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga 3 kos Haji Pendi 3 nya nama KTP teh oh loba batur mah hese KTP-nya mah 3 eta lah bajingan teh kos kitu eta 3 nah iya KTP nama Islam jelemana Islam tetapi daek ngalaksanakeun maksiat kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu koto kunyana di kitu-kitu tah naonna karangarana jangjang naon ngaranna eta tuh nyalawan teh tolol teh coba aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna jantur aing ge nyawa nang sia kan eta aja lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon teh ngaranna di pale eta teh diadukeun ban kos kitu eta urang cayur tolol tah kos kitu tah mun cayur eta pagawe mang cayur eta pertama nah lamun masih keneh daya kos kitu tah nya Islam mah Islam tapi daek keneh main remi daek keneh main catur daek keneh main gaple anu osok di kitu-kitu teh vlog naon ngaranna tuh nyahoan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya tah eta daek keneh kos kitu minimal boga TV keneh tuh nonton TV naon maksudnya coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos do oplo eta sebenarnya teh hayu saya pikir ku otak terus dengar orang kene mah potongan kos kieu atuh aja huis geus lain di hulu ka jembut-jembut masa kene nonton TV tah. Nah, geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya. Geus teu bercahaya tah Islam. Mun daek ngalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya. Lamun geus teu bercahaya sakumaha Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kiceup-kiceup kieu tapi mang uting wajar lah neangan deui tuh saya calonna nah eta masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam tapi terus be maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deukeut ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deukeut ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang aya naon karpetna geus diganti ku ari bener sia yeuh ku ari mah wow hebat biasa nyana kajinya ka masjid goblok jantu cak nya teh keluar deui tolol teh coba atuh dilalaga kitu supaya ka masjid ieu mah ka masjid nempo doang di jandela ya tuh diganti atuh geus bae teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling teh sia horeng
tuh dah ya kira-kira ya ngaji nu di dia ya kira-kira ya nu di dia ya cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah deuk danya be cak urang dieu Mang Haji Pendi cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nyana ge Rusdi atuh gebelek begadeulan cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cak cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak be sakali deui cahayaan teh tuh cahayaan lementak tawa kula masuk ingin ka dongeng da dongeng nah aya urang kitu India aya urang Arab aya urang Indonesia kabarna urang Indonesia Haji Pendi ya 3 nah ieu cek ya ye aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ke deh ye pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di nya bau nya hangset embena ge aya mulai orang India heula asup urang India ka dinya tahan kunyana geus ngap-ngapan geus 10 menit doang kuatna keluar wah cek urang India waduh tidak nehi cek kitu Masya Allah kekuat cekena guys tekuat nah kemarin orang Arab dah orang Arab Baduy wah kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna kayak orang leuweung asana ieu mah kuat ieu mah asop nomor kadua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan jeung Baduy mah embe tapi kan masalah tak embe teh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy teu kuat cek tetep bau biasa nah bagian orang Indonesia Haji Pendi nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar sak embe teu kuat aing eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarada ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur cahayaan sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bae ge atuh kutub robana ditinggal kutub robani paling ge jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau henek di samping henek teh seueuh sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan henteu sih nu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae
deui deui wah encan masih kena jam 10 deui jam 11 setengah 12 nah geus siap-siap ya pas jam 12 es eta cahayaan cahayaan Masya Allah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat besi tinggalin berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu tuh kaluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasupkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek urang cayur gegedena urang pondok etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam jembar hate nomor kadua narima cak Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwati Gusti Allah Subhanahu wa taala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimin ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu ditukang alhakumut cenah deui na bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kamil hakim Allahumma hebat na ngahukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah wayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah. Sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar. Aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu. Narima, urang ngaca ye ngaca, dikaca. Ya Allah ya Rabbi, ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep, mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending aja aing jore amatnya cek nya ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si nyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung di solear main mah ngan ubuntutan doang atuh ubuntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabarna. Nah iya lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar moal kebal di alam dunia ini sakitu alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore amat aing ye tuh coba gitu ketika orang dibere jadi pedagang haju untung baik alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti
abdi dagang untung bae dikocorkeun beureun kakayaan Gusti ka abdi loba teh mah nu kitu mah tapi begitu nyana dagang hajur rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta ucayaan hatena ucayaan wa malam yajalillah lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahaya di mana cahayaan eta kos kitu tadi tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipenta bae lamun henteu menta kanyana bendu lah resep aja teh nu sugih eta mah tah tuh hayangna dipenta bahkan teu dipenta ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bakal lamun urang menta ka nu sejen nya nama bendu tah deukeutan tah nu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi misalnya aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa ka aing penta tah Allah meresepkeun jasa dipenta haji pending mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak ya urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlaqillah Allah memere bae terus tah urang ngadeuketan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad. Begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta para rae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok hudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peuting sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta? Ieu surat ti Gusti Allah. Coba tah pang bacakeun. Begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah. Tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah. Dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna. Eta memperangkeun urusan aing, gempa urusan aing, banjir urusan aing, angin urusan aing. Sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing teh mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnyana masyaallah kaget nyana dicarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge haji pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naek ka gunung Ragal
paling hebat jangan ngimpi di udag-udag anjing geus tadi udag anjing ngajunya anak kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta Haji Pedi kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun tentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ku Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi jieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui ditoelan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamar Haji Pedi hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge suit tolol teh coba lah ieu urusan Allah. Nah balik deh lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani sageus tani terus parena bagus ka belah dieuna gacung hapa nah urang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti ya kok ieu kurang naon ieu da pupukna dan sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai atuh pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat ulama nyaho tah tewak si eta hayo bawa ka dia sia ada zakat teh moal geuran zakat geuran dikaluarkeun pareum sorangan seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum ribut heula eta tadi kalau nah demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae eta ewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauhna luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam nancan aya cahayaan nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna nomor kadua sabar kana papasten Allah nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiran ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mataul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai eungkeuy-eungkeuyan ka pendopo neangan dunia kiai goblok tapi di cayur mah aya tiluan ngacung lib
ulah diagan dunia. Abong-abong bisa ngaji, abong-abong bisa baca Quran, abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pakai neangan dunia. Eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna. Encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka. Lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui inna dina indallahil Islam. Saenyana agama nupi ke karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam, tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi, lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda. Hiji tanda Islam ayat cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah, embu ngalaksanakeun laranganana. Daek ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan laranganana. Eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kadua, sadar karena putusan Allah di diri urang, atawa soal harta, atau soal penyakit, atau soal naon bae nu patali jeung diri urang, atawa jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Naon? Ialah mempersiapkan jang maut, mebeh datangna maut. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang ngazakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Urang baca Quran mempersiapkan jang maut, urang tahajud, urang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah, eta adalah jang mempersiapkan maut, mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae, tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang. Ngan menang capek doang, tak perlu na cahaya. Kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang. Nah henteu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah, naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik ku salat mah salat bae, pan teteh ge cenah mah salatna ge. Jatuh jauhin karena agungna Gusti Allah. Sok geura tangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi sholat taraweh na masa sih babaturan eker sujud di kitu-kitu pelerna. Eta kan berarti budak leutik sama sholat kos gitu bang. Giliran nya ndek diuk diteuneunnan parantina kol bedug di dieu tah. Atuh kumaha eta karena sholat budak leutik teh nyaho keagungan Gusti Allah. Sadajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana keagungan Gusti Allah, ongkos sholatna budak leutik eueuh nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Geus ya kunaon eta getolamat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek teh ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu ada. Atuh sakalina maca sholawat, maca kulhu, kukulak wanita maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji, dibaca baik kunyanas. Ditanya, ngaji maca kulhu. Hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna? Rizki macet cekeun aja.
supaya ada jembar be bisa sugan be kukulhu mah tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah geus be urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia ulah aya muatan-muatan selain lillahi ta'ala karak tak eta ibadah nu mantep geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu calon lurah teh kon bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake eueuhna naonan sebab sedekahna aya karna hayang naik jabatan kitu keneh calon bupati Gus Puguh calon presiden tah mah haji permentas ieu maka ditupan ka istana tolol henteu mending mun dibere henteu deui dibere onam gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa adapun kadituna lah cak Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahayana dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti ketika orang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngarti ieu karung ayam cekna teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah ieu takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkan amal-amal jang maut samemeh maut geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku hari paring doa anak kitu kabeh tatanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnyana puasanyana zakatnyana sodakoh manehanana milulah ka jero kuburan teh ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis cenah di jero kuburan teh poek horeng caak cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame jasa di jero kuburan teh masya Allah bohong eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong nyebutkeun di jero kuburan poek bohong nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame jasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ka mahsyar datang ka ditimbang kula batur ya Allah ieu saya ieu kula zakat cek cenah ya Allah ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah barang Haji Pendi teh di jero kuburan ieu saha jore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak Haji Pendi saha jore amat bahasa pan batur mah haji ieu batur di mana aya eta nyadakeun si mbak teh ya batur ieu ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang henteu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal gabaturan jasa mangkani eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana
jelema datang, Waalaikumsalam. Naon ya? Duh, kula di kamari candar. Masyaallah, atuh lain bebe aja sia di kamari ya. Cukup teh 500.000 Pak ieu. Tah. Alhamdulillah, Pak Haji, masyaallah. Kesia lamun teu boga deui. Senang hate. Geus jembar jero kuburan. Datang ka Haji Pendit. Waalaikumsalam. Naon teh? Kula di kamari candar. Boan sia. Ye, tuh neangan cara aing. Coba direk neangan sih. Atuh geus mabur sia ka ditu lah. Masya Allah, cek ugal ledek Haji Pendit. Eta jempitkeun batur sempit di jero kuburanana. Ya Allah, ya Rabbi. Urang ayeuna nyin masjid tah den kipas di masjid tiis. Jelema maca sholawat ka tiisan komo ase, nu ngaji ka tiisan komo ase. Di jero kuburanana tiis. Ya Allah, malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bo nyaho kieu mah kula meuli AC cekna. Ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge. Haju leumpangna ge kotek. Asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah, eta kos kitu ge tiis. Aduh, nyaho kitu mah kula meuli nu bagus. Cek malaikat keur ieu sia. Tah, kitu ka Haji Pedi bapan nyana mah lain meulikeun naon kipas, malah kipas di masjid dicokot. Atuh panas cenah mangga di kuburan. Atuh cek jangan Haji Pedi malaikat, ieu naon li panas? Nah, maling kipas ya. Mentek sih ada ngaji ke masjid gede. Ai bebejana mah ka masyarakat teh diganti, datang ka kuarin teh. Datang ka saiki orang diganti ge. Emang konon sirama. Nah, aya Ustad maling heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam, tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu, munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir, abdi iman ka Allah, iman ka yaumil akhir, padahal mah wa ma hum bimu'minin, teu iman, munafik tah mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah, munafik henteu, tetapi eueuh cahayaan imanna, Islamna eueuh cahayaan, imanna eueuh cahayaan, berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi, tetapi ngalaksanakeunna henteu. Kunaon eta? Ieulah eueuh cahayaan di jero kalbu urang, Islamna teu aya cahayaan, imanna teu aya cahayaan. Sok wali mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan, Islam urang aya cahayaan, iman urang aya cahayaan. Islam babalikna engke kana zahir, iman babalikna engke kana batin, kana ruhani. Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan. Wah, bakalna istimewa jasa. Zahirna bagus, batinna ge bagus. Ku ayana sakitu teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya? Di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos ge teh hina jas. Tapi horenganan anu ngadatangkeun ka sorga kos kieu. Alhamdulillah kos pondok mah tolol. Sia pondok daran doang. Kampung pondok salilana bodoh. Heran eng mah. Tuh, ya urang lamun ningali gedung. Wah, universitas, wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu. Mentereng hebat, gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka sorga panteu. Ketika urang leuleuh kantor DPR isi ka sorga panteu kantor ieu. Tapi lamun urang leuleuh majelis taklim, leuleuh pondok hina ka deleuna.
justru melalui ilah pintu-pintu surga terbuka. Teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang ini. Hina kadele ku pandangan mata, tetapi mata batin di mana geus cahayaan, ieu teh lain sakadar pondok pesantren, tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah. Seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah. Ketika aya teu perlu dibangga-bangga. Nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah, maksudna mepelingan ka urang, wahai ahli-ahli cayur, kula geus balik kalbur asli, ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sodakoh jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah ujang ka neraka sebenarnya. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajeun HSB ge di kobongna surga. Tuh, cuma teu percaya waduh sagala naon. Ye. Atuh geus cara bae cicing ge di taman surga deuk kumaha atuh. Ujang ka neraka. Teman-teman santri mah tanajan amalna jore pan di ka nerakakeun. Begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi. Ye, utawi geus kieu mah segede peureup. Ieu naon ieu? Ye, kula utawi nang ieu jurumiah di utawian. Nah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Hindah deui ka lawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus we unggal lawang utawi iku. Malaikat ge sebeleun nya jagana. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah, Gusti ieu ya utawi ikuan. Lah ka sorgakeun habek tuh. Ye. Batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri. Kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal, tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah. Belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah. Di akhirat urang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun cahaya, setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut jang persiapan maut abeh urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakieu legana dieusian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka. Ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi. Cak sariwayat Qabil mah, Qabil eta kelahiran sorga nya nama teh. Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awe kitu bae tah. Sajodo. Kabeneran.
Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis da mapan ayeuna si bae. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah. Cak urang berebes emang anu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis. Iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan jual. Asup ka jero hatena, Bil. Siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing. Mulia orang atuh. Habil onam kelahiran bumi India. Urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin ka nu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu ka nu geulis bae. Mun kawin ka nu jore mana teuing engke jelema jeung ka dituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna ka nu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak jurig teh cak jurig. Pugu cek jalan tuh pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong, cenah hukum-hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu bentak dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil. Eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo habeu ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ieu ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu ari kitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun ka nu kurang geulis ari Habil dikawinkeun ka nu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil. Cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja ande kata aing titah kawin ka nu jore aing mah daek bae. Namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia. Engke ge urang bakal baliknya ka Allah. Darah sia. Ngomong sangeunahna bae. Geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha. Lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah. Emang Abah bangka warah ya. Mulai tah eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina tah tidinya. Tidinya tah di Cikubaya duaan kan sok nyarekan abah tah iya Masya Allah mulai tidinya
Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ay zawja Qabila labuda ukhtabil wa zawja Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil iya mah kajian kukumah kudu selesaikan masalahnya selesaikan di mana mun terus-terusan kieu pan isin kakak dituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian kukumah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil menurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang anti dituda eta ya Allah eta kos kitu nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentam seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak bosna kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjore korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna
ai Qabil mah kos urang Cikupa nupang jorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nupang bagus bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana tedan bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teu aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba omong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teh diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teh diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teh diturut jaheueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon nabaab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana
korban Habil mah diterima cirina dilahap sene Qabil mah henteu diterima cirina aya bae didinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu diterima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin diterima aing teh diterima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teh bisa gara-gara sia aing bogor mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae mesti agak-agak baik, mesti kieu-kieu baik. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula. Bahasa lagi daheun Habil. Ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basata yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilai kuring mamual kudu males uluran tangan kula memual nyabok kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun ceuk ahli dilagah mah dumadak bahasana
inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua, dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang. Sia ngomong ke situ bala nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha. Masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung. Dijotos besi teu bae. Digebug besi teu bae, dikumahakeun ieu, dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana. Ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha. Cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun. Aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat. Cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh. Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cet bae iblis teh kaluar nu hiji tek. Kahareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di barang gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna. Hai. Oh tak kitu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis hiji pae kakana pae geus pae eta nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus bisa sih kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung kliak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa'asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep punyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta turun ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah
Dedeh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae. Dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah. Masyaallah. Kudu dikumahakeun atuh ieu adi. Diciuman deui, dipanggul deui, dicium deui, dipanggul deui, dicium deui, dipanggul deui. Eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al wa awsil wa balligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma dzakarnahu wa ma sabbahnahu wa ma shallaina 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina khususan ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hubratan min hubarin niran. Allahumma ij'al ni'matana da'imah wa daulatana qa'imah wa auladana wa talamidana ulama wa la tusallit alaina zalima wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasabaqtana zi imanana warzuqna ya Allah khairai dunya wal akhirah. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan lan tablugha rahmataka rahmatuka ahlun lan tablughana ya wasi'at kulla shay'in arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.